Bismillahirrahmanirrahim. Qala parantos ngadawuh saha muallifuhu muallifna kitab Taisirul Khalaq, pengarangna kitab Taisirul Khalaq, hafadho mugi-mugi ngariksahu ka itu pengarang kitab Taisirul Khalaq sahallahu Gusti Allah. Qaddama kana dawuhan qaddama nyata nages sampurna naon tabyidu hadzal kitabi ngabodaskeun ieu kitab atawa nganggeuskeun kana ieu kitab asra yaumal jum'ati dina poean Jumat dina poe Jumaah al mubaraki anu diberkahan itu poe asa disawal isrina dina poean dina tanggal 20 genep min syahri Jumadil awwali min syahri Jumadil ula dina bulan Jumadil ula sanata tis'i wa thalathina dina taun 38 wa thalathamiatin jeung 300 walpin jeung 1338 min hijrati sayyidina Muhammadin min hijrati sayyidina tina hijrahna dunungan urang sadayana Muhammadin nyatana kanjeng Nabi Muhammad salamugi nambihan rahmat sallallahu Allah alaihi ka kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi jeung ka kulawargana kanjeng Nabi Muhammad wa ashabi jeung ka pirang-pirang sahabatna kanjeng Nabi Muhammad wasallama jeung mugi nambihan kasalamatan Gusti Allah ka kanjeng Nabi Muhammad ka kulawargi jeung ka para sahabat. Ya talibal akhlaqi hei jalma anu neangan akhlak haka kudu nyokot anjeun kana itu akhlak mualakon bari anu dicantelkeun. Buniat diadegan naon maqasidu pirang-pirang pamaksudana itu akhlak ala tahriri kana kabebasan. Wa alam jeung kanyaokeun ku anjeun bi annal mar'a kana saestuna hiji jalma laisa eta henteu itu si jalma bimudrikin eta nu manggihan min amri tina urusanana itu si mar'un sayan kana saperkara oge bila taisiri bari tanpa na ngagampangkeun